Tuh, tinggal di Sujang. Rek teureus kumaha atuh hirup di situ raja. Ya tinggali. Endahna tempat wisata Saung Situ Raja. Saung Situ nya. Ya heueuh disebut Saung Situ Raja teh ieu. Aya naonna, aya off-roadna, ya bisa mobilan jeung keluarga di teh diantar ku supirna. Aya paparahuanana, aya kolam renangna bisi barudak hayang arulin ngarojai. Aya pilana tempat nginep aya ahe mah komplit. Saung Situ nya wae teh. Ya, Saungna itu situna berarti. Jadi Saung Situ Raja. Oh bener euy. Bangga atuh jadi orang Situ Raja. Kela lain wae. Naon? Nah, cek beja tah Wabahri ngomong ka Ujang. Kumaha? Baheula pernah di Batawi cenah. Gila cenah jadi pemalu. Di Batawi jadi pemalu. Ya, bener Babah. Bener ya? Walila ieu di Batawi jadi pemalu. Dangnya harita. Soalnya harita teh wa teh keur gawe proyek bangunan. Si Wabahri nemok, si Kang Rasta mutu salama harita teh kanu kusen. Terus kenteng namanya mana beli di Jatiwangi, gua jadi pemalu. Harita teh. Satuna mungkin. Jadi pemalu tukang palu, tukang wagehan we. Jadi beres ku kusen gua jadi pemalu. Beres tanawan gua jadi pemalu, magehan. Eraan wa maksudnya udah sok teh nyambung deui wae. Pemalu. Beda guru teh kieu tah